panto dibuka lain di baledug imut mah dicalekan di mana wae sekosin waya teh kakala mantong geus nguseup saya teh goblok mantong sekosin molor di Jati Gede hakan lukut ku sia taklokkeun krotok kana babatok sia molor jeung laut itu tuh ibu matak pantes ibu matak pantes kecek matak pantes neng seueur lalaki anu pinah ke lain hati gara-gara awewe tiga kitu di imah lalaki teh atau goblok begitu teh ieu deui lalakina lamun hayang ngabogaan pamajikan anu geulis bere duit sing gede maka dia buka duit kaplok sama kermi kukumul ayah ya ikan muli SN ayah ikan muli parfum awe ya gitu tah meureun ayi di dia urang kudu repok tadinya antara salaki jeung pamajikan teh kudu repok sakolot baheula nya hak salaki kewajiban awewe hak awewe kewajiban salaki nya tumatak kudu apa karena hak jeung kewajiban tina mimitina tina keluarga kaituna bakal mengaruhan ka negara kumaha carana ti mimiti ais pangampi luhurna nepi ka rakyat kabeh kudu repok kudu sauyunan sagegeus sapihanean kacai jadi saleuwih kadalet jadi selebat sunatna nah mudah-mudahan dina ulang tahun Kabupaten Sumedang ayeuna mudah-mudahan anu ka 445 sadaya nanti mimiti ais pangampi nyata Kabupaten Sumedang Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, operator pemerintahan dugi ka masyarakat sadaya khusus kurang Sumedang sadaya cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Ai sakitu aya di lobat tingnya gara-gara deui cetenya cetenya digawe di karaton di tadi nya cetnya di karaton Sumedang Larang digawe tadi nya di pangarsana Bapak Raden Ikik Lukman Sumadir Surya eta teh sepuh ece tadi nya aya Bapak Luki Johri Sumadilaga aya Bapak Lili Jamhur Sumadilaga aya Bapak Dedi Kusmayadi Agawinata aya Bapak Endi Setiadi nya aya Bapak Raden Brian Abe Sumadilaga oke iya ketetangan nanti karaton ayat cep rapi nya di panggung hayang jadi dalang jeung aji alhamdulillah mudah-mudahan jadi dalang ajinya nya alhamdulillah oke di sponsoran ya teh ulah hilap aji jinggo nya jinggo atuh menak jinggo atuh rokok baheula mapan jinggo gitu aji alhamdulillah nuhun ka menak jinggo ya alhamdulillah mudah-mudahan cing biasa mayeu nya ngontrak heuceu naon masihan ka ngomong usaha bos ngkos masihan alhamdulillah nuhun bos ngkos dijak kalon kasiro nuhun bos si kalong tomo nuhun bos ngkos ayo sakitu teh ceung ngiting aya